Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng tepang baraya Kang Has di mana wae ayana. Dina waktos insyaallah Kang Has saja ngadugikeun hiji cariyos fiksi mini basa Sunda kalayan judul Ti Hot-Hot Dipulang Ti Gerak. Jangakeun kasepuhan Ti janari mula geus hudang miang ka pasar laju muka jongko pikeun mapak rezeki ti pangeran. Teu dipake humandear demi bisa nyumponan bobutuh anak pamajikan. Memeh lohor ge geus mulang lantaran boga kasabelian nyayagaan hayam pikeun nudunan pesenan restoran. Alhamdulillah can kungsi kakurangan sokomo nepi ka muyang. Bager boga pamajikan teh najan sasatna diremokeun kanu umurna jauh saluhureun tapi tara ieu suda kumaula kuring ge teu rarengkogan mupujuhkeun sakur ka hayangna sirikna ngareunceman teh lain bobohongan samalam mitoh hage ka embohan ngan oroka aya kolot nu geus dihot-hot nyakolakeun tepi ka cucungna meredih sangkan kuring ngetakan ilmu jadi guru teu bisa kumaha antukna jongko dijual hasilna rek dipake meuli imah nu teu jauh ti sakola. Seep artosna a cenah bari tumungkul bahasa di bejaan aya imah nu rek dijual kebek asa dibentar gelap tengah poe ereng-erengan ngadenge duit geus teu nyesa ret kami toha nuker tatanggahan teu milu mairan. Cag barayang sakitu anu kapihatur fiksi mini Ti Hot-Hot Dipulang Ti Gerak anu eusina tinang tos gampil kauninga geuningan hasil iti kurih usaha seseepan teh teu nyesa diangge ku mertuana. Hatur nuhun kana perhatosanana kalayan dipungkas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.